Nur dek balanja nya sok milihan we hayang naon milihan heula we nya Nur. Aduh. Aya naon ceuk nah meni berat pisan eta napasna. Biasalah Nur, pusing segala kabutuhan naon hargana mahal pada narangi Nur. Salaki urang usaha sepi Nur, sampai bingung urang ieu dek balanja naon Nur. Mana eueuh cepengan tapi da kumaha ngaranna oge jelema Nur, kahirupan sapopoe kan butuh dahar. Lain cuma ece sorangan ce nu sepi ce batur oge nu di pasar oge ngeluh pada sepi kan naon oge ayeuna mah mahal cing sabar nya ce nya Nur nanaon oge mahal bingung pemasukan saeutik pengeluaran loba Nur. Oh nya Nur geus we ieu sakieu nya ce urang hitung heula. Iya cek jadi 25.000. Oh nya Nur ieu ngan aya sakieu kewe nu 5.000 nama isukan pan isukan salaki abi dek inggit deui gawe ari poe minggu masuk rada rame isukan ku urang dikadiekeun deui nu 5.000 na nya Nur. Oh nya cek teu naon berarti ece ngabon 5.000 nya. Nuhun nya Nur, semoga rezeki maneh lancar nya Nurnya. Nuhun. Nur, edek mayar hutang nu kamari anu 5.000 teh ya. Oh nya ce, nuhun nya ce. Ieu Nur, urang bari edek balanja deui Nur. Oh nya. Ya Nur, totalna jadi sabarahan? Totalna jadi 45.000-an ce. Aduh Nur, duitna kurang deui 5.000. Keun bae nya isuk deui teu naon Nur. Isuk deui we nya, isuk sore kurang dikadiekeun Nur. Duit mah itu ge aya di imah Nur. Ngananggung urang kudu bolak-balik. Jadi isuk deui we nya, isuk sore ku urang dikadiekeun. Oh, bon deui, nyanggeut teu naon ieu ce. Yeuh Nur duitna. Nuhun nya Nur. Semoga rezeki maneh lancar nya Nur. Amin. Nuhun nya Nur. Cek, duit nu kamari teh kumaha geus aya can? Engke nya Cah Haji, duitna can aya Cah Haji. Ke lamun geus aya, ku abi dibayar. Abi ayeuna teh keur seuseut rezeki Cah Haji. Mantapna Cek, ari boga hutang teh bayar, ulah ditunda-tunda. Ngaranna oge, abi can aya duit Cah Haji. Aya atawa eueuh duit Cek. Lamun geus tanggalna bayar hutangna. Hep usahakeun ku Cek. Lamun Cek aya niat mayar hutang pasti lunas. Tapi Ece Allah niat mayar hutang. Matakna rezeki Ece seuseut. Asal Ece nyaho nya Cek. Jelema anu dihaja nunda-nunda mayar hutang hirupna bakal tetap miskin. Karena manehna Allah niat keur mayarna. Walaupun manehna geus mampu keur mayarna. Paham Ece?